Kunanya jelema lamun lebih ka ngarokok pasti eta dianggapna jelema badung. Padahal maka badungan jelema eta teu diukur kana anu ngarokok jeung henteu. Biasana ya teu ngomong gitu, jelema anu teu ngarokok rek bika ka lalaki atuh pasti dipiomongeun geus lumrah atuh teu aneh. Wow. Atuh tah ieu sok araneh nu lebih ka ngarokok beh. Pasti anggapanna bikang badung lah, murahan lah, biduan lah, aneh. Atau zaman kuari matong baru jelema hirup, jelema pahe bae masih diomongkeun. Jadi geus teu aneh, jelema jadi piomongeun mah. Makana ulah ngarokok bae, jalan lanjut. Kebal-kebal mah pusing, duit rungkad, pakai melian rokok bae hayu. Ngomong sekali deui. Naon? Saran ka duhung beli kepokokan urang. Kunaon teu narima, hayang molor iwak ah. Hayang ngecan deui. Apa yang mau piring, hayang masak, ah, hayang kadang teu deui. Nan ieu jadina beberebetan kieu, belum kenal pot racing. Atuh henteu sayang, eta melalagaan. Welcome, tenang. Nya, geura bae nek ngarokok, subuhna teh sapoe nek ngisi-ngisi asup teh geura. Kadang panggil duaan sama-sama ngarokok. Jadi stop. Udah siap, tenang, mantap. Oh.